Kahya agung nada jembar hampurana nada wingking mahasugun cing suwasiwi siliwangi nada jembar hampurana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya pemirsa sareng simkuring cepot diajar. Tong jelap nya subscribe channel abdi cepot diajar channel, like, komen sareng subscribe nya tong jelap. Nya. Aduh, agina pada kieu. Kena keur kieu mah terhadap mah genami ieu angin teh nya di kepada kieu euy. Sudah wala ka mana nya Pak. Ieu euy. Naon? Ieu. Salira ayeuna ayana di mana kuring langiteun salira ya naon yuk diula ya naon yeula Ete kamari teh ngomong kieu lin, ngomong naon? Kieu cenah. Mana teh ditolak wae ku awewe lin. Nya. Mana teh hayang tipsna nya. Tah kieu tipsna teh. Dengekeun. Kahiji kudu kudu ngalaksanakeun tiluang nya anu kahiji kudu ngadoa kudu loba ngadoa ame ka ijabah gitu doa maneh anu kadua nya eta ngusahakeun mereka kudu ngusahakeun anu katilu kudu ngaca sia teh keur goreng patut atau beungeut sia teh hayang nembak awewe aya laguna geuningan kumaha lagu nu ti almarhum Darso nya kumaha pokoknya nama maneh moal galau deui aya mah sok alagukeun engeukeun engeukeun urang meh maneh teh galau deui meh teh hayang ka awewe deui engeukeun urang engeukeun teh galau di maneh kuring cepatur mah kuring patut kuring seurik punya pisan beda eta anu barogohkeun
gorengan tersedih hanya hati gembira sapalingna lamun rupa kuring kasep maleun dieu bakal bikin cinta uga poe awewe tai darata marenta dikawin kaden bae dicangungge esiko goreng patun paling-paling tapi ku anu gelis tapi pun jadi nu kasep berliwe pikiran modal terkawin hai batur-batur kadieu gerak karupun terus kernu goreng patun nu kasep miluan hai batur-batur kadieu gerak karupun khusus kernu goreng patun nu kasep gitu wala oh nyamuk khusus kan goreng patut ya lagu iman ada gitu nyanyi nah ya berada bisa deweknya nyanyi nu gede diajar gede pura we rupa puring cepat turma goreng patut goreng seri tapi mangna pisang eta eueung anu barogoheun goreng ante sedih malahan hati gembira sapalingna lamun rupa goreng kasep reuteuh bakal ngabagikeun cinta ngapoe awewe ngantai daratang marenta dikawin kajen bae dicaduke resiko nu goreng patun paling-paling tapi ku anu gelis tapi pun jadi nu kasep berliwe pikiran modal berkawin batur-batur kadieu gerak karupul khusus kerno goreng patun nu kasep batur-batur kadieu gerak karupul khusus kerno goreng patun nu kasep miluan. Nah gitu dah bala. Oh gitu Batak itu oh jadi anak kuring tuh tong mikirkan eta ayeuna mah alhamdulillah nuhun geus sami ada wala gratis acuna gratis aya bayareuna atuh abong mata duitan siapa ya kuring dia aya lagu jang aa lagu naon runtah make tong abong-abong keneh beungeut kasep nya wah apa lagu ieu mah dewe ge kuring nyanyi ya
dong alus piwir alus di tempat diharap digigir mani mulus ngananya kapisan kalau kuat siga setan kota nanti jalur kesini mau minggu nah aku naon nu gelis loba nu bangun nah aku naon nu bangun loba nu gelis siga nama rasa asa aing ade rupa bisa payu kasasaha tundung jadi cilaka kulit kelir kone jangan kau mun bona bodas tipung tariku diulir berem-berem jauh ayam penontongan kopi susu nah atuh beti murah aing jadi lontar bangga bisa gonta ganti jalur kemajeng di baju oh gitu nya panona alus yang alus piwir alus di tempat diharap digigir mani mulus ngananya bisa kalau kuat siga setan udah ganti jalur kesiring kau minggu nah aku naon nu gelis loba nu bangun nah aku naon nu bangun loba nu gelis siga nama ngerasa asa aing ade rupa bisa payu kasasaha tundung jadi cilaka kulit kelir konek jangan tahu pun bodas dipentariku diulir bareng-bareng jauh ayam penontongan kopi susu nah aku bertimu kurang bisa gonta ganti jalur kemajeng di baju oh gitu lah nya yo kemana terus deh pada pulang rek naon mulang lapar jadi beuteung yang eta yang BAB naon BAB teh apa BAB ente BAB teh bena teh buang ana teh air bena besar berarti buang air besar air lain air pemirsa nya sakitu wae disim kuring mah nya senes tusono nya ieu mah sono kene panas poe teh nya sakitu nu tiasa kepiatur permiasa Yesus pamitan sanes posnan upami kesalahan punten undur maqala wa tandur maqala bi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah